Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Tepang deui sareng Mr. Fauzi. Dinten ieu urang bade ngabahas materi ngeunaan panca indera. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita kali ini bisa terserap dengan baik, bisa kita ingat dan kita aplikasikan ilmunya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayeuna urang asup kana pembahasan naon ari panca indera. Panca indera nyaeta bagian tina awak urang anu digunakeun pikeun mikanyaho atau mengenal lingkungan sabundereun urang. Naon wae anu kahiji aya mata atau dina basa Sunda disebut soca. Fungsina pikeun ningalian lingkungan sabundereun urang. Contohna nyaeta waktos urang maca buku. Urang sadaya maca buku nganggo soca. Soca nyaeta indera penglihatan. Anu kadua nyaeta telinga atau dina basa Sunda disebut cepil. Fungsina nyaeta pikeun ngadangukeun sora anu aya di sabundereun urang. Contoh nyaeta waktos urang ngadangukeun musik. Urang ngadangukeun musik nganggo cepil. Cepil nyaeta indera pendengar. Katilu nyaeta hidung atau dina basa Sunda disebut pangambung. Fungsina nyaeta pikeun ngambe bau atau aroma. Contohna nyaeta waktos urang ngambe bau kembang atau masakan ibu. Urang ngambe bau nganggo pangambung. Pangambung nyaeta indera pembau. Kaopat nyaeta lidah atau dina basa Sunda disebut ilat. Fungsina nyaeta pikeun ngarasa pituangeun atau makanan. Contohna nyaeta waktos urang sadaya emam atau makan. Urang ngarasa pituangeun eta nganggo ilat anu aya di jero baham urang. Ilat nyaeta indera perasa. Terakhir, anu kalima nyaeta kulit. Bahasa Sundana sami kulit. Fungsina nyaeta pikeun narima rangsangan, suhu, kanyeri, tekstur, jeung sajabana. Contohna nyaeta waktos urang nyepeng boneka. Rasana halus dina kulit. Urang nyepeng boneka nganggo kulit anu aya di pandangan urang. Kulit nyaeta indera peraba. Nah, kumaha barudak? Ayeuna anjeun tos apalkan ngeunaan panca indera? Ayeuna urang nyanyikeun lagu ngeunaan panca indera ciptaan Mr. Fauzi. Cepil adi, nu kiri jeung kanan.
misal Fauzi haturkeun dina dinten ieu. Kurang lebihna mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.